Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali sadaya. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina lawungan dinten ieu. Nah, saatos PTS kamari, saatos ngalaksanakeun PTS, urang muka bab anyar nyaeta materi anu baris diguat dinten ieu materina pupujian. Nah, sateacana aya nu kantos maca heula teu dina buku paket. Naon sih ai pupujian teh? Nah, anu baris di pedar kahiji nyaeta wangenan pupujian. Pupujian nyaeta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Asalna tina syair atawa syiir nyaeta puisi tina basa Arab. Gunana teh keur muji kanu kaagungan Gusti atawa mere pituah atau pitutur keur bararea. Anu mere pituah biasana sesepuh, pami di agama Kristen mah pastor, pami di agama Islam mah kiai atawa ustad. Ngalaksanakeun pupujian biasana ditembangkeun. Nembangkeunana oge bisa rupa-rupa, kumaha tempatna sewang-sewangan, tempatna masing-masing. Di antarana dihaleuangkeun cara di masjid atawa di gereja babarengan. Anu salajengna aya ciri-ciri pupujian. Anu kahiji diwangun ku opat padalisan dina sapadana. Nah, ai padalisan teh baris, pada teh bait. Jadi dina lirikna teh, dina unggal baitna teh osok aya opat baris. Anu kadua, dina sapadalisana diwangun ku 8 engang. Contona sapertos kieu. Contona aya dina gapura basa kaca 4 hiji. Dupi paniatan ngaos, dupi paniatan ngaos. Eta teh aya 8 engang. Nah, anu salajengna aya fungsi pupujian. Fungsina teh kabagi jadi 2. Anu kahiji aya fungsi ekspresi. Naon cenah fungsi ekspresi teh? Pikeun ngebrehkeun kreteg ati anu ngarangna. Contohna saperti nalika urang muja jeung muji kanu kawasa kanu tos nyiptakeun umat sadayana. 2. Aya fungsi sosial. Fungsi sosial teh pikeun mere pangajaran atawa mepeling ka bararea. Contona teh saperti ngelingan yen hirup di dunya teh ngan sementara. Anu salajengna pupujian teh bisa dipasing-pasing jadi sababaraha golongan. Nah, anu kahiji muji ka Gusti Allah. Contohna sapertos kieu. Nah, ku ibu bakal dihaleuangkeun ieu kupingkeun lagamna sapertos kieu. Ya Allah nu sifat Rahman, nikmatna ngawaladraan, sadayana kabagian, kanu kafir kanu iman, kanu kafir kanu iman. Nah, jadi dinu padalisan ka-4 dihaleuangkeun 2 kali. Salajengna aya sholawat ka Kanjeng Nabi. Contona sapertos kieu. Rahmat Allah, salam Allah, katoha utusan Allah. Rahmat Allah, salam Allah, ka Yasin kakasih Allah. Anu katilu doa jeung tobat ka Pangeran. Contona sapertos kieu.
Mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu Rama sareng muslimat muslimin. Anu kaopat aya pepeling. Pepeling di dieu teh nyaeta ngingetan ka sadaya umat pikeun inget kanu maha kawasa. Contona sapertos kieu. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang peuting ulah weleh bisina kaburu paeh. Nah, anu kalima aya ajaran agama. Nah, contona biasana ngajelaskeun ngeunaan fardu wudu, teras rukun iman, rukun Islam jeung sajabana. Nah, urang cekapkeun wae lawungan dinten ieu materina bakal dilajeng deui minggon payun. Nah, nu ieu part kahijina. Nah, kanggo absensina tingali dina kolom deskripsi, klik linkna mangga eusian absensi kehadiran kangge dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.